Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangude sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantun jajara carios Jaka Sagara si anak laut. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyaliranya. Sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kan dongeng Mang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sindarangan batin dilalancarekeun sagarupinanya tong hilapi rojong ditaroelan tomol sukrebe-sukreb. Atuh mangge nganunkeun kanu parantos salai koge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita Jaka Sagara si anak laut. Sok kaparayun sadayana. Peuting eta mah kira kapati si Jamros pon kitu di sakabeh anak buahna teh kabeh ge ngadon ngumbar kahayangan teu kasuka. Balayar we dina kasanangan. Ngan bae teu lila sabada ngarasa cukup mah. Curak-curak suka-suka maranehana teh sakumaha biasa we. Arindit deui balayar ka Sagara. Ari anu dituju teh jelas nyata wewengkon Sagara anu minangka jalur perdagangan. Kira kapati menang beja lamun di wewengkon Banten teh cenah. POC teh beuki loba. Kapa dagangna teh lain saeutik. Pon kitu deui para padagang atawa sodagar ti negara sejen atawa negara liana sok laloba daratang ka wewengkon Banten. Kira kapati teh atuh katarik perhatianan rahas inget kana kejadian puluhan tahun ka tukang basa ngarampok atawa ngabajak kapal dagang bogana urang POC dia tahu wewengkon Banten. Kapan hari tahu ge atuh hasilna teh cenah menimu cekil bebeunangan lain saeutik pangajina. Ayo kaling urang nuju ka wewengkon Banten deuleu lantaran di eta wewengkon teh minangka tempat anu rame loba para padagang atawa saudagar euy khususna mah POC. Pon gitu deui di negara sejen, di Gujarat, Persia, Tiongkok jeung anu liana. Semohon mangga Kang. Janten di eta wewengkon teh atuh loba pisan meureunnya para padagang anu lara liwat kalebah dinya. Bener euy. Urang ka wewengkon Banten ngarah bebeunangan anu mencekil. Leuwih tibatan anu kamari-kamari euy. Di eta wewengkon mah loba pisan para padagang teh euy. Loba kapal anu ngaliwat. Khususna mah nyaeta POC deuleu. Mangrupakeun parusahaan dagang anu pangmajuna. Nah, urang mana eta POC teh, Kang? Ari POC teh nyaeta ti Karajaan Walanda deuleu. Oh, jelamana teh baru lewe. Jarangkung gede. Panonna blok. Baridu jeung bukna ge parirang kawas bulu jagong deuleu. Alah, ada gitu mah kawas si Jaka Sagara meureunna tuh Kang. Nyata kitu jika si Jaka Sagara we euy. Nya Kang. Alah, kuring mah jadi inget deui ka si Jaka Sagara ieu teh. Urang teh kuku ge can bisa males kanjarita ka si wawalak teh tah. Si bule edan teh tah. Karena naon inget-inget mikiran si Jaka Sagara. Jeung mikiran males kanjadi sagarupa. Teu penting, nu penting mah urang uruskeun urusan urang euy. Urusan parusahaan urang daripada nguruskeun si Jaka Sagara mata kecilaka. Mending oge. Ayeuna mah urang mah mendingkeun urusan usaha we. Dewek boga cita-cita euy. Hayang ngawasa di Sagara. Sakabeh para bajo laut teh kudu aya dina cekelan dewek. Ku cara kitu dewek teh boga kakuatan anu rongkah. Jeung deui urang tinggal ngeunah nawekeun we maranehna nu sina digawe. Nya, sae ge kitu nya. Mohon Kang lah. Leuwih hade urang teh urang nguruskeun parusahaan urang we.
Ya saya we ari kaduh cita-cita serupa kitu mah. Mudah-mudahan wae laksana. Ya mudah-mudahan we euy dijaba ka hayang urang teh. Ngan bae urang teh ulah gagabah. Lantaran anu dising hareupan teh euy. Oh nyata POC. Lain perusahaan dagang anu samarangan. Malahan mah ayeuna teh maranehana teh geus boga kekuatan. Menang dukungan ti kerajaan walana. Oh, lain ukur kapal dagang biasa. Tapi kiwari mah dibarengan ku kapal perang dulu. Malahan mah geus nyieun markas di Batavia segala rupa. Kok itu nate ke resikona urang. Lamun ngaganggu kapal dagang urang POC teh. Tapi keur dewek mah moal jadi halangan euy. Sama lama beuki penasaran. Ngandung harti timbaran nanti boga barang anu berharga dulu matak dijagaan ku pasukan oge. Nya Kang lah urang teu kudu sieun. Najan kudu nying hareupan eta pasukan urang POC oge. Kuring percaya ka Kang geus pangalaman. Pokona mah di laut mah geus moal aya nu bisa ngungkulan kakuatan Kang Ragapati. Bener. Kapan urang boga sanjata euy pakarang anu modern. Najan maranehana boga Mariam. Boga bedea. Kapan sarua kapal urang boga. Tapi kade sia ulang anggap enteng. Antaran ari kapal perang mah euy. Eta sanjatana teh leuwih lengkap. Tapi najan kitu urang ulah leutik hati. Iya kapal anu menang rampas ti orang Portugis pon kitu di sanjatana. Cukup pikeun ngungkulan pasukan urang POC. Itu cenah obrolan Kiragapati jeung si Jamros teh anu keur balayar ka wewengkon Banten. Keun urang tunda ngeunaan Kiragapati saparakanca. Ayeuna mah urang caturkeun deui si Jaka Sagara jeung Bah Goran. Harita teh maranehan teh keur balayar we sarua. Ari anu dituju teh tayalian ti wewengkon Banten. Ceuk Bah Goran anu geus pangalaman, pasti cenah ku ayana beja perdagangan di wewengkon Banten anu leuwih maju. Para bajo laut oge teu saeutik anu bakal datang kadinya. Sugan we atuh cenah Kiragapati saparakanca oge. Aya datang ka eta wewengkon, kukituna bakal sagancangna beunang atawa kacangkalah. Jadi ieu wewengkon Banten teh mangrupakeun jalur perdagangan anu rame nya. Puguh we jang rame pisan. Loba kapal para saudagar anu lar-lar liwat. Oh, nyati negara-negara dengan khusus namanya eta papa dagang bogana POC. Nya atuh ari kitu mah suganan we eta si Ragapati teh aya datang ka dieu ngarah sagancangna beunang kacangkalak. Leres jangan urang teh kudu waspada bisi-bisi pasang rok. Jeung baju laut komplotan anu liana. Jeung deui perlu dikanyaokeun lamun kiwari teh POC teh kapan boga kakuatan pasukan anu ngawal kapal dagang POC. Nya lamun urang pasang rok jeung urang POC oge, urang teh bakal diserang pastina oge. Dianggapna teh bakal ngaganggu kamaranehanana. Nya kapan-kapan udah pake kurang teh geus dikanyahokeun ku maranehna teh kapal bajo laut. Nya bah lah keun bae ulah sieun. Urang sing hareupan we ari ngaganggu mah. Tapi urang teh ulah gagabah jang. Lantaran kekuatan POC teh lain bantrak-bantrakeun. Maranehana mah boga sanjata modern anu leuwih lengkap. Kapal perang anu hebat. Teu sieun uing mah bah lah. Arek dising hareupan. Pokona malamun eta urang POC wani-wani ngaganggu ngancam kana kasalamatan urang ngasarerea. Ku uing bakal dising hareupanna oge. Nya sing percaya kana kawani si Jaka Sagara.
Pasti bakal dising hareupan, bah. Ulah salempang abah ge pasti bakal ditang tayungan. Nya percaya karena kehebatan Jang Jaka Sagara mah. Nah masih kene jauh gitu bah wewengkon Banten teh. Urang teh geus aya di wewengkon Banten ku kituna. Urang tungguan we Jang susuganan. Nya urang teh pas angrok jeung kapalna Siragapati. Gitu cenah cek Bagoran teh atuh nungguan we susuganan. Kabeneran Kiragapati saparakan cage aya balayar kalebah dinya. Bagoran laju we ngeker noropong kajauhna. Barang keur anteng noropong, bre katempo aya parahu. Puguh we atuh muni bunga. Barang disirikeun tetela geuning eta teh lain parahu bogana Kiragapati, tapi parahu bogana urang POC. Anu keur balayar we lajuna teh cepetna keur ngadeuketan. Cilaka Jang. Anu diarep-arep teh kapal Siragapati ayun datang teh kalaka kapal perang POC ieu teh. Kapal perang urang POC? Nya Jang teu salah. Cilaka urang teh kudu adu hareupan jeung eta kapal perang bukan POC ieu lamun cicing di dieu mah. Da pasti urang teh dianggapna teh bakal ngaganggu kamaranehana. Cicing ulah kamana-mana urang dagoan di dieu ulah sieun. Keun lamun eta kapal perang POC nyamperkeun bari jeung ngayakeun serangan mah urang sing hareupan we urang lawan bah. Abah mah salempang puguh Jang. Kekuatan urang teh mah bisa ngungkulan kekuatan kapal perangna POC. Kumaha lamun urang teh nepikeun ka kawon. Terus urang teh ti kalebuh. Meureun cilaka. Ulah sieun ulah mundur. Abah mah ulah sieun pokona mah keun. Uing ge moal cicingeun bakal tanggung jawab. Pokona mah lamun ngayakeun serangan moal diantep ku uing oge. Bener we teh kung sila eta kapal perang bukan POC teh nembakeun Mariamna. Nanakeun maran hate ngayakeun serangan. Pelesur pelesat atuh. Eta palaru Mariam teh pating balesat rek ngahujanhan parahu bogana Bagoran sabarakan. Puguh we atuh Bagoran jeung anak buahna teh maneh sieunun. Inggis we nepikeun ka kabeunangan. Lamun nepikeun ka beunang teh mata cilaka. Uang kaning sanjata musuh teh leuwih lengkep jeung leuwih loba. Sedengkeun ari parahuna Bagoran mah aya eta ge Mariam ukur 2 siki. Moal mah lamun dipake ngalawan kekuatan musuh mah. Saena mah urang mundur we Jang cilaka. Kekuatan urang teh moal mampu pikeun ngungkulanana. Bisi kabujeng kengeng manten yo ka Mariam. Alah, nya Jang kumaha lamun kapal urang teh beunang ku Mariam Jang? Alah, wong kaning tuh. Hayu terus-terusan mah ka urang dieu. Tenang ulah sarieun. Dagoan lah. Ayeuna ku uing bakal dipapak da panarajang teh. Basa aya pelor Mariam anu arek nyasar kana eta parahu laju we sejaka teh meta ngebutkeun dam paleungeunna wus. Aya kekuatan saju anu milepas cauhna ka. Eta paluru Mariam teh atau pelor Mariam teh beunang we dibungkus ku salju nepikeun kahan teh bisa ngajalagur da puguh parem. Bagoran saparakanca ngarasa hokeun hebat cenah teh si Jaka Sagara teh. Temakan Mariam teh bisa diungkulan, sokomo bahasa nempo si Jaka Sagara ngakiajeleng atuh. Ngekecebur kana cai laut, ngan bae matak aneh. Syukurna teh bisa napak we dina beungeut cai, bisa napak sanjang geus kitu mangga pelesat ngadeuketan ka parahu musuh. Caturkeun narita teh dina kapal perang POC teh. Kabeh oge ngarasa heran atawa kaget lantaran Mariam anu ditemakeun teh cenah nu bieu mehkeunna henteu ngajelegur. Nah kunaon cenah sabab musababna? Waram is on kena shot and need out of lot. It's Frame. Chichter. Ironman over the water. Cek eta orang POC teh atawa cek orang walandana cenah temakan Mariam teh henteu ngabaledug. Aneh cenah cek baturna oge. Tempo cenah ya jalma anu lurumpatan dina beungeut cai.
Sararea teh atuh maneh colok mata si meuten sukomo basa nempobak kulitan teh bule kawas maranehanana. Nah bener cenah teh jelema atawa kateti tinggaliana wungkul. Where's the person? It is obviously on the water of Renan, and the person is not all sweet. Come on, leave this still. Get him near. Find a path, feed out the shape. Saha cenah eta jalma teh bisa leumpang dina luhur cai atawa lumpat dina luhur cai segala rupa. Tapi cenah tong cicing lantaran eta jalma teh kapan datangna teh tina kapal bogana bajak laut atawa para parompak cik warahna teh. Tong cari cing tembak. Atuh eta urang POC teh laju we nembakkeun di Mariam. Si Jaka Sagara dihujanan ku Mariam. Tapi sakitu dihujanan ku pelawar Mariam. Tapi eueuh hiji oge anu keuna. Malahan maneh loba pelawar Mariam anu ngadakahan teu ngabaledug. Lantaran baku kabeh kabeunangan ku tenggelan jarak jauhna si Jaka Sagara. Arti ayeuna mah pangna tembakan Mariam anu arek keuna pisan kana parahu musuh teh hanteu ngajalegur. Pasti pagawean eta jalma aneh. Si Jaka Sagara anu geus beuki deukeut laju we kiwari ditemakan. Jedor make pistol make badil. Tapi si Jaka Sagara tetep tagen tunggut kalinuan teu kedag kanginan. Pelawar anu pating ngaharieng teh ditadah ku guruntulan es batu anu kaluar tina dampaleungeun si Jaka Sagara. Kuku we atuh eta urang Walanda atau urang BOC teh mani molok. Teu asup akal cenah ya jalma boga kamampuan atau pangabisa sarupa kitu mah. Asa mustahil pikeun maranehanna mah lantaran di negeri nama. Eueuh nu kararitu teh eueuh model kitu. Face off. There's in the frame diversion. What is dead? Where's the legs of the legs and beaten alley ready ledge head? Set up a trade. Time up. Skid off. Kade cenah kade eta teh jelema aneh. Nah asa mustahil cenah di luar akal. Leuwih hade ge mundur hayu urang mundur kagancangan lantaran bising hareupan oge ong matak ngabahayakeun. Atuh eta parahu kapal perang bukan aku POC teh laju ngajauhan. Leuwih hade ge kalabur cenah daripada cilaka mah. Najalan dipaksakeun dising hareupan oge matak cilaka. Atuh si Jaka Sagara basa mireungeuh. Kapal perang musuh geus ini tengah jauhan maneh regreg pihakna teh geus salamet tina ancaman bahaya. Geus karuhan kitu mah laju nyampeurkeun deui kana parahu bahgoran. Kajleng kiwari mah geus aya di luhureun parahu. Si Jaka teh pada ngabageakeun teu saeutik anu ngalem hebat cenah jang hebat. Eta parahu bogana POC teh nebikeun kakabur sawakeun ku Ujang. Tetela geuning Ujang teh sakti mandraguna. Bagoran sapara kanca teh kiwari maregreuh. Sok sanajan cenah kerunyang hareupan musuh anu sakumaha hebatna. Ari nemposen si Jaka Sagara sarupa kitu mah. Asa pamohalan cenah aya kakuatan anu bisa ngimbangan kasaktian si Jaka Sagara. Benar-benar hebat. Alah, asa ngimpi ninggalin oge. Tetela geuning kasaktian Jang Jaka teh. Luar biasa. Oh nya Jang. Apa maka kakaraeun teuing. Oh eta urang POC teh sanajan boga sanjata anu modern. Bisa diungkulan ku kasaktian Ujang. Kabeh ge hanteu mahi, hanteu matu. Oh pikeun ngungkulan kasaktian Ujang mah. Haha. Kabeneran we uing teh masih keneh ditang tayungan ku Gusti Nu Maha Suci. Kudu diparengkeun bisa ngabuburak eta nya POC. Pokona mah urang teh ulah sieun. Satungtung urang nincak dina jalan anu lempeng. Ku kituna ku kieuna abagoran sabaraha kaca ulah sieun ulah keung. Kapan cek kuring oge si Jaka Sagara teh pasti bakal nganang tayungan ngajamin. Lain uing anu nganang tayungan atawa ngajamin mang. Tapi keresa anu maha kawasa. Uing teh bisa dibisakeun, kuat dikuatkeun. Nya Jangnya. Kumaha yeuh? Nah urang teh neruskeun lampat tawar karagoan di dieu teh, Bah. Oh nya ayo atuh ayeuna mah urang. Kabel bade itu susuganan.
Oh, aja di ditu mah panggih jeung Siragapati. Ditungguan di dia mah kalah kapanggih jeung papana POC. Atuh kapal teh laju we balayar dengan jauhan eta patempatan lantaran cenah didagoan tidinya mah kalah ka anu datang teh kapal bogana POC. Sukan we ari teang kalebet itu mah bakal panggih jeung kapana Kiragapati. Caturikeun anu keur diteanganan. Sanyana mah geus tepi ka wewengkon Banten, jarakna teh pati anggang. Kapalna Kiragapati oge dihadang ku kapal bogana kurang POC. Malahan mah keur campuh we perang silih tembak kumariem. Tetela geningan bener POC teh kiwari boga kakuatan pasukan anu ngajaga keamanan tina gangguan para bajo laut. Kiragapati henteu sieun laju marentakeun ka anak buahna pikeun terus tembak cenah tembak. Ayo, montong sieun urang moal lele. Tembak euy, tembak. Cilegur geleger pating geleger. Sirih jual beli tembakan Mariem anu kacidaronggahna. Samalah Kiragapati teh laju marentakeun ka si Jamros. Jamros. Sia montong cicing bae turun. Naik perahu leutik euy. Sampeurkeun ka itu gunakeun ajian halimunan. Ku sia gara aut-aut dah. Si buledan teh euy. Hahaha. Nya kangkeun. Bagian Jamros lah. Teu jahoeun ka Jamros. Haha. Boga aji halimunan. Ituna teh si Jamros laju we guragiru nurunkeun perahu leutik geus kitu mah mapatkeun aji halimunanan. Aneh bin ajaib harita teh. Paruga si Jamros teh henteu katingali ku musuh. Geleyeung atuh perahu teh ngadeukeutan ka kapal bogana eta urang POC. Kacat naik di malahan mah kiwari teh geus aya di luhureun eta kapal musuhna. Saurang oge eueuh anu nganyawankeun lamun sanyana mah dina kapalna teh geus aya musuh anu keur ngincer ngalang-alapati. Atuh jongjon we harita teh bari nyeungetan Mariem. Ngan dina waktu ngan sakedeung loba eta pasukan anu pating koceak pating karawak. Bari jeung dina kayaan geus ajal binasa. Paeh teu pupugu lain alatan katemak atawa Mariem ieu mah. Pugu we atuh eta urang POC teh meuni geumpeur. Nah ya serangan naon cenah. Tapi waleh teu kanyawan eueuh tanda-tanda anu nyurigakeun. Dina waktu anungan sakedeung pasukan POC teh geus gempar we atuh pararae. Sedengkeun ari nu boga dosana masih Jamros teh kalah ka seringa gagak bari nyekelan pedog anu geus baseuh ku geuti. Kalojor kabeh ayeuna mah euy. Hah. Karasa sia bongana. Wani-wani ngayakeun serangan ngajak perang. Ora sapira sia bule. Geus kitu mah eta kapal perang bogana POC teh laju we dikadalikeun ku si Jamros. Kapal teh kibari mah geus direndengkeun we cung jelang atuh sabagean anak buahna Kiragapati teh kiwari manumpak kapal nu dikadalikeun ku si Jamros. Sedengkeun urang POC anu geus jadi layon laju dialung-alungkeun ka laut. Pating kejebur pating kujubar rek diparabegeun we cenah. Sararea teh kiwari mah bunga geus kitu mah laju we. Kapal teh balayar deui jeung deui waktosna sae. Euleuh mitra. Waktosna parantos teh nyakapannya. Sakeula urang tunya jejer carita caka-sakara si anak laut dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana nya. Hapuntenna tina sadaya kakiranganana mang. Saeulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.